Teh paket. Paket naon cek abi teh kat 2 kieu. Caritana teh ieu karek beres merean. Jual aya tukang paket. Penasaran cek abi teh ieu paket naon. Oh, nu hiji mah ieu teh kerudung. Ari nu hiji deui mah ieu teh geuning dahareun. Keun bae anu kerudung mah urang tuna heula, ayeuna mah urang muka heula ieu we. Tah apal teu naon ieu barudak. Cicos ieu teh. Ari ayeuna mah ngaranna teh cicos, teh baheula mah nu kieu teh ngaranna asa setik udang. Sarua teu sih cicos jeung setik udang teh. Tah barudak saha di dieu anu sarua ciga abi. Sok pomo ari aya jajanan anu viral teh. Sok langsung hayang cek. Tah ieu abi nyobaan cekot hiji, soalna hayang nyaho we kumaha rasana. Dari nempo batur mah geuning sok ciga enak teh. Tah ieu teh cicos jadul sambal goang, pengirimanna teh ti Tasik. Tapi maneh asa terehnya pengirimanna teh. Rasaan kamari cekot teh, tapi ayeuna geus datang deui. Terus ieu di tukangna aya panduan cara masakna nya. Cenah samameh digoreng teh make heula tarigu saeutik ngarah teu rarapet. Tuh geuningan digorengna teh teu rarapet, bari jeung bareukah deui. Tinggal coba barudak sambal goang nage kuat beureum kitu. Jadi enggeus we ieu mah make sambal goang bawaanna hungkul, teu kudu make bumbu asin deui. Da teu dina naonan deui oge ieu mah geus karasa. Tah ieu di dieu abi ngagorengna teu kabeh nya. Da soalna loba atuh bisi teu beak. Pas diasaan teh ieu mah beneran ngeunah. Jadi si sambal goangna teh karasa pisan. Padahal ieu ku abi teu ditambahan bumbuna naon deui. Tah bisi teu percaya coba ieu di dieu aya pelanggan abi urang cenah nyobaan. Cek abi teh ieu coba-cobaan ieu cicos pengiriman ti Tasik enak teu. Ngajar teh enak cenah. Tuh bari jeung am deui. Cek abi teh enak da gratis bari jeung tinggal am deui. Coba ieu urang cenah ngasaan deui ka nu lain. Kumaha cenah rasana. Tuh coba tinggalnya cek ieu enak, cek itu enak. Man hanyakalna we ieu teh abi cekotna kur hiji. Ieu mah beneran bakal jadi langganan we lah. Tuh coba tinggalnya ieu abi pan tadi masakna kur satengah. Jadi dahar ku opatan masih keneh loba we. Pan isina loba geuninganan. Beneran ieu mah nya lada, tapi ladana teh lada gurih geuninganan. Jadi embung eureun meskipun lada oge. Lain cigana ieu cicos enak da lamun dikuah di bumbu sebelakeun. Nu satengah di itu mah rek dikuah diajaran di bumbu sebelakeun. Ieu mah abi ngagorengna setengah matengnya jadi enak kenyal-kenyal kitu geuningan teu garing teuing. Sok pokona mah ka maraneh anu hoyong nyobian ku abi disimpen dina keranjang kuningnya. Tong hilap dicarek ot.